kenar cara pikiran maraneh teu ngawararo ngawaro kumaha da atuh da nya pagaweana ge teu ngawaro kakolot ke ulah anu nyinir ka urang ka penonton ke ka penonton tanggung jawabnya siap ngahibur lantaran ieu mah meunang bapak-bapak ibu-ibu daunana dina barenuk itu saha siga bagu geuningan anu keur ngurek nyamung sia tinggal lihat nu cangogo itu teh keur naon keur ngurek gitu teh malah lubang teh cilengcangna loba lain ngurek lain naon atuh ngagegere kali deui enggak sekali deui bapak-bapak ibu-ibu aya barenuk dina kadangdang anu ngamera mawa tewu tegungan sugedengan teh dijelaskeun si eraeun anu ngamera sia anu mawa urang ka dieu sia anu ngamera na kita riuk atuh dah da rumah saeunnya kelan kadieun sia akan dipurageun sia sorotkan ke muka yang saya yang paling ganteng enggak kurang deket ilung abi teu nempon nu ngamera meni ganteng lain kitu ngus kitu sok papanyangan ngus kitu deui boga lagu aya nama nyaho poho deui poho deui tong dibejakeun atuh poho deui nama urangeun deui nama ngalagu sok ngalaguna lagu ade urang mah judulna hade laguna hade hade halus judulna lagu hade lain kitu kudu jelas naon sok ngeunaheun hade jeung ngeunaheun eta ngeunaheun aing jadi gereget lain hade lain ngeunaheun naon atuh tapi laguna teh ngareunaheun hade ngeunaheun jeung ngareunahan anu genah mah ngareunahan atuh masalahna Wan tadi teh orang teh geus ngomong Tigorobas nyeta lepas teuing jamatana buntung gitu geus ka itu ka dieu mancrut naon terus gitu teh lin maksudna lin eta naon atuh laguna ngareunaheun sih mantap atuh kitu mantap mah laguna mantap gitu kopi anu mantap mah aduh sok naon laguna kumaha tadi kan talak tilu ieu judul ayeuna judulna naon ayeuna hayang kawin mena encan kawin geus teh boga anak dua oge hiji apa keur hiji deui di jero acan kan calon sugan anu hayangeun tong kita ngurus nage awi sok kumaha maneh sok buru talak tilu Kang awi hayang kaung hoyo talak tilu yang dijogedan ku penonton asa keong ngilikan nu motor ya itu mah nu liwat sok tanya tah nu hejo nu ngatak ieu eta si bapak karunya geus kage ka itu ngok ngek-ngekan sok ngomong deui sok atuh mainkan oh sana Pak Gujud alah ngeunaheun nu ngalagona mana tarompet capeun atuh bantuan nari nyebut hayang karek tuh dieureunkeun ku maneh atuh dalila atuh batu mah pas musik brok langsung sep sagala rupa oge tuh di dieu hanyat itu kalah hanyat deui hanyat make tanga make tempo make tanga make tempo kurang ngalagu atuh lain kitu maksud